Neng, kapan bapak kamu tukang mie ayam? Kok tahu? Tahu belum sih teh? Eta menang aing. Anak aing nomor 2. Hidup ka hiji. Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Iya, kemarin dijungkel di Cikurang. Kalau kang dongeng. Jalan Odin. Iya masalah duit, masalah hutang. Oh iya, permisi Pak. Ya. Permisi Pak. Kirain kawin jeung hidung mana jo bapak we. Permisi Dek. Ya, oh adek deh. Boy tinggal atuh menjangkauan dia adek. Permisi Tante. Kalau kamu pergi jauh tante. Ya mau dia rek naon ka dia. Ah, saya mau cari pacar saya Dek. Nah, mau dia buka kabogo gitu. Oh, nggak tilu, maut 2. Kuning. Kilo maut 2 bisa gampang. Saya hiji. Saha? Kabur. Kabur. Diceritakeun. Lamun lalaki bener mah kabogo ge mau kabur. Berarti bener Mang Oding. Bener saya mah. Kumaha? Nggak salah nama ada sepele padahal mah. Kunaon Sebelah teh keur bobogohan. Terus ningali beungat teh meuni geulis gitu. Greget lah gitu. Greget. Berarti keur ngarokok. Heeh. Sunut kurang teh. Ada hal salah tuh. Awewe disulut Pan urang mah nyobaan dari oge. Heuleuy na kamalinaan atuh mah nya disulut Terus atuh. kabur suka numpang ka dieu gitu aya eueuh. Kabur Terus kela-kelana saha ciri-cirina kumaha? ciri-cirina. Tah sok kira-kira maneh apa teh ngaranna saha? Teuing atuh kabogo saha? Sugan we yang maneh apal. Teu apal kan? Teu apal. Da urang hungkul apal oge. Hati nama tanya kan gak karung, kawin. Ngaranna teh aduh saha poe deui urang. Pokona mah awewe we. Nyawa hampir aku teh laki. Da karek pembukaanna teh karek sapoe urang teh. Karek sapoe, karek gemes gitu. Aya tang ku aing ciwikeun. Itu acida. Salah tuh. Teu bisa atuh nya. Aing ngaran sapoe mah lain karek kebobogohan, karek kenalan meureun. Matakna ngaranna poho deui. Heeh, ngaranna mah Ria. Ria. Oh iya. Panjangna Ria Jenaka. Da pikasirieun. Ria Jenaka. Mata urang gemes oge pikasirieun. Apa Mang Oding mah geus kaus boga budak. Boga di nu teh heula 2. Dino heula 2 lalaki. lalaki. Heeh. Ngaranna Nu hiji si Tata, nu hiji si Ian. sa Si Tata, si Tata, hiji deui si Ian. si Tata jeung si Iya. Heeh. Atuh jadi tataian meureun. Ulah dihijikeun sia teh. Ulah dihijikeun beda. Da dilanceuk. Atuh mane ngaranna Abi lanceuk, tinu mimiti. Mimiti. Si Tata, jeung jeung si Ian. jeung si Ian. Heeh. Itu tataian. Ulah dihijikeun bleguk sia teh. Ulah dihijikeun, da misah lahirna oge. Hiji ngaranan Tata ku urang. Yang nomor 2 ngaranan Ian. Kan lamun dek kagaruan dua nana Cing cing kumaha? Tata Ian. Saya terus parahnya Eta Eta tinu ka hiji. Tinu ka hiji. Tinu kadua. tinu kadua, aya 2 eta mah awewe jeung lalaki. Oh, awewe jeung lalaki. Panggedena awewe. Awewe. Ngaranna Si Wawa. Wawa. Nya anu lalaki. Lalaki Dukan, si Dukan. Itu jadi Wawa Dukan. Tong disikeun. Tong disikeun. Nah, budak teh turunan gitu atuh. Kumaha sejarahna? Boys calon gubernur. Ya. Saya nanti saya coblos mata Anda nanti pas pemilihan. oh itu na gambar Gambar coblos mata Anda. pisan Sarua. sarua bener ya Allah Naon? Itu sarua cenah. itu sarua Sarua naon? Sarua. Hah? Sangona anak, nu apaleun we. Ayo. Kan sarua bener. Naon aya mana jauh sarua? Eta tuh. Urang heula sia teh mah kadua. si eta Urang heula karena eta. Oh iya kabitaan. Bitahan. Kabitaan. Tapi kita mah terhormat, Oh, iya dong. ya kan? Iya. Kita mah digugat, Iya. menggugat. Bukan. Beda jeung si itu. ini ti kain pasti mereka Cuma digarugat. tapi kok kali itu aing mau digarugat Mana ya kabogo saya? Teuing atuh. Ciri-cirina di dia aya eueuh. Ah, Mana? ah, Lain. ini pasti istri orang. Iya, nya pasti atuh. Pengaleneng yang lakina. Nah, ini udah biasa sok pakai baju bodas.
Ini Tapi hidung, atuh hidung. Hidang. aing ngaranna cinta makan buta atuh. Buta ngablek kalangan gitu. Iya bener. Bener sok, neng aku neng lah. Mak. Aku. Kadia neng, kadia. Neng gitu neng kadia. Emang di Sumedang lain? Lain cicing. Ini Sumedang. Iya. Kamu lupa lagi dengan saya? Nah, Lupa-lupa ingat. ya kan? Bener banyak lupa ingat deh. Lupa ingat. Emang kuburan? Pernah orang bobogohan yang si ieu nya. Dina saung. Dia tahu. Urang teh hayang meh ditangkep ku si ieu. Heeh. Babaturan urang si Nana. Nah, si teh wayahna mana jadi maung, curang teh gitu. Si Nana aing inget teh. Supaya soak udah saya. Supaya leuas. Supaya leuas. Sup si Nana teh sacan datang ieu teh. Heeh. Datang ieu si Nana geus Nana. Nah, di tes Nana. Halus na bau. Gitu. Si Nana. Goblok. Berhasil we geus tah malam minggu teh. Malam minggu. Balik. gitu. Balik. Nah, geus balik na. Terus balik. Geus teh hong-hong wae. Nah, geus. Si masuk deui. Aya ditoong mau nyaan. Si Nana dihakan mau. Bobogohan gue gitu. Neng, bener rumah saya. Coba ingat-ingat, Neng. Waktu itu kamu minta kaos kaki sebelah. Ayo. Ya, oleh tulis di minta kos bisa bola. Jangan lap kaca, cenah. Iya bener tuh, tinggal sidik-sidik lah. Ulas Tuh, tinggal seri-seri nama. Bener aku Ingat teh, kowe gelis-gelis naik nu kitu atuh. sia nu kitu kieu. Sok jelas. Aduh. Itu orang supaya tergumpul, supaya Hari tapi garayangan menyanyi itu sih. Sok-sok kayak aku sampai di sia. jelas sok. Oke, jelas ya. Ingat teh lah, ieu Neng. Ngaranna saha? Kan ieu mah bisi pohon, ngaranna saha? Ngaran saha ieu awewe? Lia. Lia di mana? Oh, jauh. Lain. Lia nan dia irung. Itu meliang sia teh. Lain. Irna. Irna lain. Reni lain mah di papai. Abas atuh. Meni jauh lain sok akuanan lain. Atuh pan poho deui atuh. Mana meuni teu ngarti apa nita teh gak api-api. Sia teh. Meh sugandaekeun Api-api lain gitu ngarayu anu bener kan. Oh, Ngarayu, Bapak kamu segan gitu. Bapak kamu Bapak kamu tukang mie ayam, Neng? Bukan. lain bukan. Iya. Api-api nah. Oh, gua tahu gitu, gua tahu. Halus. Pas bukan. Tah. Sing nyambung atuh. Ulah ngerakeun Geus aya ya deket-deket anak tales. Aduh, mending geus ya Pak tuh jauh-jauh Cirebon mah lah. Sok. Neng, Kapan Iya. bapak kamu tukang mie ayam? Kok tahu? Tahu belum sih teh? Eta menang aing. Anak aing nomor 2. Hidup ka hiji. Gua tahu. Kok tahu? Kok tahu? Ya, kemarin dijungkel di jurang. Kalau kangen dongeng. Aku mah da urang atuh bisa ngagoma atuh. Aduh, tuh bisa contohan. Contohan. Contohan semua. Kemana contohan? Bapak Dia kamu. makan tidak pandai merayu. Mana mah pandai merayu. Kalau hama pandai menaklukkan banyak wanita. Sok coba. Saya. Tunji mana masuk tahun hiji. Batur mah budak tunji siapa pamajikan. Nih, Iya. Bapak kamu, siapa bapak kamu? Neng, Nafsu siapa? bapak kamu tukang cilok ya? Kok tahu? Karena kamu suka menusuk-nusuk hatiku. Gitu. Kamu cilok pasti ditusuk, bener menusuk hatiku. Oh iya. Oke. Lain kata masih mending. Kamu tukang cilok ya? Iya, tidak kan? Ya memang kamu berapa kali dicolok? Beda teman. Neng, apa kamu tukang tambal ban? Kok tahu? Karena kau telah menambah hatiku. Benar gitu? Bener. Bapak kamu tukang beca, Neng? Ya. Kok tahu? Karena engkau telah menggenjotkan hatiku.
Dikenyot di bose. Oh, di bose. Di bose. Dikenyot. Ai di bose mah kieu nyeperti kana. Ulah kitu ngenjotna atuh. Apa yang mau becak gitu? Sandalnya dicopot ke budak leutik. Ayo gitu. Gitu. Siap. Ini kali ini. Saya hang, jangan kalahan. Neng, Nuhun. lihat di sana itu ada apa? Itu. Poe. Itu seteman itu kan itu mah burung tuh. Lampu lawan itu. Lampu. Ah, lampu. Lampu itu terang tidak? Terang. Ah, tapi tidak seterang cintaku padamu. Nah, Lu apa hang? Lu orang ngaris eta. Sok mana hang? Bisa tuh. Maneh. Sok mana? Gitu-gitu langsung bisa. Yok mana? Neng, sok kieu langsung Pak. Sok. Neng, Nuhun. di mana rumah teh? Oh, di balik itu. Nuhun. Yuk itu. oh iya mah langsung nganter. Langsung wae. Jadi Neng, tanggung jawab. Nuhun. hari kamu punya kaki apa tidak? Punya. Bisa jalan. Bisa. Ayo kita jalan. Ayo, siap. Ayo. Sok lele mana? Sok sedeh. Sok mana bae mau pamajikan oge da di panggung ieu, siapa sieunan pisan buru. Ayo kek. Segera. Sesin dulu majikan. Sieunan, Pak. Pak, kembali saya blok si Hanet. Si Hanet dari sana. Mana kan? Ya, dekeun. Ngakolak. Yo, leungeun ditato. Heeh. Digerang. Nya. Sabatu. Ya. Calana soek. Ya. Nah, kok majikan sieun. Ensin, Pak. Lain Naon? isin. Ayo sini. Siga ohang atuh gagah. Nah, santai we. Han. Wanita situ, siga mana? Siapa tuh? Wanita situ. Sok dulu. Neng, Si kaki ya, si kaki. Sok. Siapa mau? yang gerobak-gerobak wae sih mah. Ya bisa gitu. Kan nu disebut memanfaatkan momen dan kieu. Bisa dulu ke sia. Heeh. Ya Allah. Neng, Nuhun. bapak kamu sama bapakku bapak-bapak Neng. Tah aing wanita tinggal kagak. Dia leungeun jempol hunggul kabeh. Paling kan nih gusrak sia teh. Aing banget alus aing leungeun gusrak. Kuku hati dong. Mendingan nyen pramen. Pramen. Si bapana. Oh, bapana. Urang rek ngalamar. Oke, siap. Jadi bapana heula teh ieu. Sok ieu bapakna. Hah? Mana yang jadi bapana? Bae. Oh, bapak tere. Bapak angkat tuh lah. Nya ieu bapak angkat terus bebeutkeun. Lain ngangkat dulu buat gitu. Sarana ulah. Mana yang prolog. Di hiji kampung aya hiji keluarga. Suat teh hiji guru. Di Duku Japati Di sadana. ngomongan. Di hiji kampung aya hiji keluarga. Anu geus ditinggalkeun ku pamajikanana. Tinggal hiji deui anakna. Manehna keur di imah bari pok ngalobrol. Ka imah atuh sia teh ngajar dongwe di dapur. Saya tanya dia. Taman itu iya di dapur. Oh, di dia cari sana di dapur. Di imah. Sok sia ngomong. Nona. Mana yang ngomong? Oh, Oke. Neng. Nuhun. Ayeuna teh pantos keluar kuliah teh nyenengnya. Nya kira. Kala. Sia teh banyak ka anak mending gede-gede gitu mending melongna ulur handap atau biasa we. Sia kumaha teh. Atau ngomong atuh. Neng, nya ngeceun rek. Sok ku sia sok. Sia jadi pos. Neng, Nuhun. Alay. pulang. Siapa main bejakeun. Alay. Sok mana di dia mana batu laki-laki mah. Gitu. Neng. Nuhun. Ente ke anak. Ulah. Sia ka anak bae wa kana. Mending ngahegap gitu. Beda doh ya tuh. Ngahegap itu tadi. Oh. Neng. Nuhun. Ayeuna teh panangan teh geus keluar kuliah. Nuhun. Iraha atur mawas laki ka dieu lilingan Gelila datang jang sandi. Jadi itu atau pantona dulu atau tarang. papana. Iya teh tarang pimitohaun jodoh ketrok masih teh. Sudah teh panto atuh dia. Mundur. Saya mah kami mitoha kesopanan pisan. Aing ka karek aing minantu bener gitu kami toha. Kan iya teh pimitohaun. Bener atrok.
Pando. Siap. Terila. Kira-kira. Aing ingatnya kami teh mau apa tuh? Mau betul. Tah, pembawaan. Segala aja dia mau proper tanya. Saya tadi cokot penting nonton. Aing saumur lain aing nu aneh heuh saumur hidup kakarek Aya. aing nu pan peuting jeung tukang pinang biasana ge pinang jeung peuting aing satu nyamuk Saya teman nu aya we didagangkeun, Pak. aing kakarek mangin nu dagang es jeruk jeung peuting aing kakarek Asa aneh. Ya kamu nu haus, ya jangan di. Ya. Haus. Ada poho saya tadi bayar itu molotov tuh bogana. Oke, tenang. Ya betul. Sabra sekieu? Nih saya tekan kamu liput teh. Iya datang ka dieu. Main dibayar lah, buku jelas. Ya, ya. Alhamdulillah. Atau bating sabina patay hiji deui. Ini Eta disakuan. bawa kabeh Bawa. peuting ah tuh Italian sih tenang. peuting 400 ribuan masih usah tangkal Oh, sok pulang. Ah, dengar. Ada teh beuting. Ada. Ah, geus Urang cerita mawa cenah Mas. sia mah hayang atuh tuh. Cing. Aing ge prolog sok bawa beuteung. Beda sih teh kata pulang. Terila datang Jang Ahmad. Itu jang maji, tadi jang maji. Tadi jang maji, tadi jang lama. Kok ieu lalaki na beda deui mau beuteung saya teh. Udah lima kasih geus. Wes eueuh cenah teh no. cicing mitoha Cicing aja dong semua. Terila datang Jang Uju. Aing sah. Kita geus majid. Satu. Tuh. Terila datang Cep Titis. Ulah eta lah aing sok inget Iman Bareto. Oh. Rio. Nah, Rio. si dia mau peuting Oh, atuh si Rio mau betul. benar. Terila datang Jang Rio. Nganjang kai. Weh. Itu kunaon ya? Semangat. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kudu dijawab, atuh pa dieu nu ngajawabna. Oh, jelema mah cenah. Punten. Mangga, Ariga, batu kaca, Arica, jauh ambon, Aribon, bonteng asa, Arisa. sakit Oh, Bang. Iya. Lamun naon eta? Nyari betul. sakit perut Geus atuh geus. Rungsak pantot teh atuh. Anak tukang baso tadina. Sambrason, Rampes. Aripes. sakut tuh. Oh, Baik, baik. Gatot gaca aya ge. Aripes naon bisa aya purason, Aripes. Ya, kan baik, kan baik. Aripes ikan, Arikan, kantong kosong, Arisong, Sama-sama lampu. Aripu, Wak pau, Ariwok, wak berawak. Lamun naon deui eta? wok berawok. Aduh, ieu elek mah ieu praktek di rungsak ieu. Karek. cing kira-kira urang lah cing atuh ngabodor teh ulah pika seureun teuing Eta kumaha? Naon? Ya, sia aya mau teh gitu teh. Saya tak mau wae tah semua eta. Cici lah, kan disimpan di dia. Ketrok deui kumanehang. Mangga. Pandai punten, atau maka punten. Atau isi buka imam atau kudu keketrok. Punten. Sampurasun. Kapes. Rio nih di luar. Oh, Rio. Ya. Ayo tukang kredit ya. Kalah. Punten Pak. lagi bang emo Ada tukang kredit, Neng, bentar ya. Terus muka ya. Ngeus, atuh tadi teh ngeus. Lebah mana ya Bu Liang? Iya, kaget lah belah dia. Atuh sia teh kumaha? Ayo tamu asup sia keluar. Atuh ya anak mana digali? kan nggak gawe Kan mau kali kok. iya aing mah Permisi Pak. Ya, jangan Mohon maaf. Bisa memindahkan mobil saya di depan. tapi toh Kebetulan saya jalan kaki. Itu mobil bisa saha? atuh. Mobil orang. Mobil orang. Ya, jalan tol banyak mobil. Tolong dipindahkan. Ya. Nah, ayo betul. Kumaha ieu teh kumaha teh? Loh, ini Bapak siapa? Bapaknya ini. Bapaknya Kanaya? Ya. Ah, tidak mungkin. Masa bapaknya pejahat begini? Jangan gitu ah. Tidak Saya mungkin. merasa terhina. Tidak mungkin, Pak. Lo tidak mungkin.
Waduh. Karena ayah begitu cantiknya. Betul. Ya, ibunya juga cantik. Masa turunnya dari sini? Ya. Nggak mungkin. Gak mungkin ya. Geus pan kita cari tanah lah nggak mungkin gua mah. Ipan cari tanah we geus keun bae. Saya pengen punya mertua cakep deh. Tidak mau, ini kayak letak begini. Tolonglah. Udah ngapletak aja. Wayahna we, wayahna da eueuh deui lalakina tuh. Oh. Oke. Bapak siapa? Saya ini bapaknya. Bapaknya dia. Kan ayah. Saya ini mau menikah dengan dia. Anda tidak setuju? Keluar dari sini. Keluar. Ada di siap. Heh, sarwana. Kumaha kayaknya diusir. Cuma, udah tanah kesian kan. Martabat harga diri sih teh. Pak, bejaan Pak. Anak saya segitu gelisna. Maunya sih nu keluar. Ayo. Tinggali kera. Tak iya tak. Tinggalikeun martabat diri. Tinggalikeun. Memang keluar. Tinggalikeun memang. Ulah jadi usia gitu. Martabat sih. Coba. Tinggal kan ada yang ciramai punya ulang seri. Ting, serius aing sih sediana teh di Malaysia. Iya we bapak. Bapak lah jadi bapakna mending oge. Mau ah. Dibayar ku abi Pak. Kan abi dikumpulkeun heula ti bapak. Sekarang telat sesok lagi ge. Coba mertua perlihatkan. Punya anak cantik boleh wajahnya berantakan. Tapi bapak yang baik itu, bapaknya jelek, anaknya cantik itu hebat. Siap. Ayo eta nyeuna kumaha budak gelis gitu. Nyeuna kumaha? Paling Iya kamu kawin sorangan. Iya dilatain. aku bro. Permisi Om. Pabagahan eta minantu. Permisi Om. Ya. Maksud tujuan saya ini apa? Aduh. Om harus tahu. Tujuan saya ini apa? Mau datang kemari. Jadi begini deh. Jadi aing itu teh. Dia ujang saha. Ujang, kebetulan Ujang anak saya. Ayo ujang eta. Aduh, bisa teh drama. Bisa. Aing teh mana nanyakeun ujang teh saha? Ujang anak urang. Nu ka hiji mah ka si Tata jeung si Ian, tapi nu kadua si Wawa jeung si Dukan, tapi nu katilu Saha? si Ujang. Ya. Ujang Misan. Eta mah teh nyamuk ieu cerita ieu mah. Ai mana ngagaruan saha? Ujang teh ujang. Si Oding. Oding panggilan Kapan dia. can